Ah, aya di ruangan rumah sakit aya WC-an teu? Ya aya atuh bi. Atuh Allah mah kumaha meureunnan. Anu garing hayang si banget, hayang ngompol, hayang buang air besar. Aya atuh bi. Atuh di ruangan mayat oge aya nyaeta paranti kacai. Paranti ngompol naon. Astagfirullah. Pertanyaan bibi aing nepikeun kaing. Mayit mah bi entong boro-boro anjir si banget. Pan mani ge di manian atuh bi. Piraku mayit rek sari banget. Moal kahampangan moal mayit mah bi. Ampun teuing pertanyaan ieu. Eueuh pertanyaan anu leuwih edan gitu dibandingkeun ieu. Eueuh. Eueuh can manggih. Nih secara rapi kieu geuning nya. Terus naon di? Biasa pagan awe mah teu rapih-rapih, kudu nyeuseuh, gegerok, kudu ngepel, malah melikeun kenteng deui. Malik-malikeun kenteng. Nya, Naon make ajeng hihideungan malik-malikeun kenteng bi? ih da lebar keur panas poe mah. Si garing sabelah geuning, ah. Terus lamun misalkan hujan kumaha? Dicokotan, dipupulan. Boe ebah. Parah anjing bi aing ge rempagna. Kenteng lebih ka dipupulan atau imah banjir meureunnan. Ampun teuing. Ya bi urang udah teu ngarti urang mah. Lamun misalkan bibi masih keneh capek ayeuna ngagawean pagawean rumah tangga. Pan kamari si Amang geus pangbalikeun mesin cuci. Terus mesin cuci jang naon atuh ai bibi? Mesin cuci naon? Ngumah wadah geran bubuk beak. Misal mesin cuci tah hadol meureunnan. Bibi nu atah adol mah. Piraku atuh bi mesin cuci dipake ngumah wadah nya pareupeus atuh bubuk pasti. Oh, paneta ge. Parah anjir. Kumaha atuh aing cara ngabejaanna ieu ampun Gusti. Ya, Bi. Mesin cuci eta ajang nyeseuh baju, Bi. Meuseuh calana. Nya, kade tong dipake ngumah wadah. Nya, Heeh, moal atuh. heeh. Kade oge tong dipake ngumah kenteng tah. Nya, nah. Parah bi aing ieu. Ampun teuing. Asa kakarek kamari nya kosnya euy rambutan euy usum ayeuna geus usum deui euy. Berarti tareh puasa nya semeuli can maneh rambutan. Murah bos si ayeuna. Ayeuna mulai usum rambutan berat. Heeh. Kebeneran anjir. Kosim keur nganggur. Naon rek dagang rambutan? Lain atuh berat mah nya kabeh-kabeh dagang rambutan atuh. Nah. Kosim mah arek jadi tukang cukur. Ayo pasti. Usum rambutan mah. Buah rambutan seteh sarosim. Buah rambutan. Buah nyaho itu buah rambutan pin kitu nyaho si ieu anjing buah rambutan ampun teuing. Nu beureum geuningan. Nu beureum. Rambutna teh. Nu beureum rambutna teh buah. Nu aya sikian jerona anjing. Heeh, apalah berat ayeuna berat. Kosim kan eta anu tatangga aya. Ngan kosim sok nempuannya, aya rambutan. Paningan berat keur ngora kitu nya hejo nean berat. Eta lamun geus kolot sarua juga jual mah huisan berat. Anu kieu tah. Pertanyaan yang sangat goblok sekali anu kieu talur. Ya. Please kos. Rambutan buah ieu buah anjing teu ngomongkeun sirah henteu. Henteu kos, ieu rambutan mah lamun geus kolot beureum. Teu huisan henteu. Anjing. Si ieu ing kabayang mun si ieu lamun ningali anjir eta meureun rambutan nu bodas gitu bolona jian mah dipikok ku si ieu mah. Ampun teuing si Kosim ieu. Sawae ieu ya anjing tiang listrik rugug ya. Aing mah kos euy. Mikiran kahirupan euy nu kuat kasulit euy. Karena bisnis aing bisnis naon atuh da geus serba salah geus kabehna deui cobaan kos. Lieur aing mikiran hirup euy. Heuh nya sing sabar we berat.
Dapan ai cokolot teh mah hirup mah perlu perjuangan dengan. Aing nyaho. Tapi ieu mah saran ti Qasimnya beratnya. Ulah sok mikiran hirup berat, rugi anjir. Ya, hirup kita mikiran orang. Nah, didinya mikiran teh hirup. Anger aing serempak deui wae anjing. Siga nu bener sih ieu mah dihareup masih anu betul aing ngomong. Ya, kahirupan teh. Nyaho teh. Kahirupan dikaliku kahirupan dina anu di jalanan ku urang ayeuna. Lain kahirupan teh lain ngaran jelema sih teh. Ai maneh nya. Anger si ieu nya. Maaf atuh. Qasim salah. Aing kumaha kos lamun misalkeun muka depo gas halus tuh Berat. Sapada hirup keur susah ge berat. Ulah hayang. Ieu anu haram-haram mah berat. naon sih teh haram ieu maneh Nu halal we, berat nu halal. naon ieu teh halal haram kumaha ieu teh Pan atuh berat ulah sok frustasi berat. Sok sanajan urang ieu nya hirup ukur susah. Ulah aing nepikeun ka judi online mah berat. Pan aya laguna ulah depo wae nih berat. Kan didinya mah dibere pemajikan gerana lagu ge pan kitu. ya depo gas teh pengisian ulang gas nyaho teh pengisian ulang gas lain depo anjir lain depo judi online lain anjing ngagiclek deui wae anjing si Qasim ieu ampun teuing ya nu aya mah sia ku aing dikerem di WC anjing ya moga aing si Qasim ieu ha bisa wae ieu ya anjir ya manu kacamata ya anjing Berat, ayo kita kemon. Qasim geus siap ya. tetulus anjir hoream Nah, aku naon teu tulus. please atuh kos pan urang teh anjir rek ka kota heueuh maneh jekrem anjir di luhur mah make kameja guys nya sporhem tinggali anjir keren calana katun atuh siga pegawai kantoran ngan hanapna please kos mestilah teu ngusup we urang ngusup ya isuk mah poe minggu libur anjir Ka mana berat ngusupna? biasa we ka walungan Hoream Qasim ayeuna mah teu tega berat ngusup lauk teh. teu tega kumaha ai maneh sih teh Ya, bayangkeun ku didinya berat. Ayeuna teh loba lauk anu jadi anak yatim piatu anjir. Anu jadi duda. Loba anu jadi randa ogenan aslina. anger anjing geus ngacaprak ya anjing si Qasim ampun teuing please kos henteu gitu konsepna kos ya moal jiga jelema sih teh ayeuna beunang jaluna anjir jadi rana eta anu bikangna terus ayeuna beunang anu bikangna anakna jadi yatim henteu kos teu kitu kos henteu kawin sih teh teu kawin jiga jelema lauk mah ampun parah aing si Qasim ieu Berarti selama ini atuh lauk teh kumpul kebonya ayo nu ngawinkeun mah atuh eta anakna meureunnan anjir anak haram kabeh. Parah aing si Qasim ieu jelaskeun aku mah ieu anjing hah bisa wae ieu keuyeub ya anjir parah aing si Qasim ieu geus teu kudu jadi anjir karunya Ramenya beratnya teu sia-sia ngusup we ayeuna. aslina anjir saroceng tadinya kocak anjir Lain berarti kan eta pas menang lauk nya. Laukna teh udah lucu emang pipi tembem dengan nya irungna teh demes dengan diana mah turunan Cina eta buat lauk si boboho boboho cenah lauk boboso lain lauk boboho jeung deui emang lauk mah eueuh irungan kos eueuh di mana anjing aya lauk eueuh irungan aya irungan atuh geus ganti eta arana henteu tiba heula ge kitu boboso lain boboho anjing atunya heueuh nya sabeuh seuri ajer si Aceh nih pas menang nih berat pas nempo beungeutna mah bebeungetan eta lauk pan urang mah lucu seurinya ai si Aceh mah anjir lompat sieuna samarukna meureunnan anjing lauk siluman pokokna mah posimanya banget ku seubeuh seuri berat
Isuk mah kosis euy dia sapopoe anjir kan geus ya bahaya nanya boga stok di dinya ge mah kosi meureun isuk mah Seuri di stok. kan geus ya geus boga stok yang isuk mah teu kudu seuri Pere atuh meureun aing seurinya isuknya. Ya. Hanya kal anjing dibeakeun tadi seuri.